ajar di imah ngeunah kumanina. Tong hilap lur, like, komen, subscribe, wilujeng diajar. Jam berapa ya? Wah, jam genep. Mandilah ah. Wah, seger euy. Poe Senen ayeuna kudu semangat. Pan entis ayeuna jadi anggota Karang Taruna. Mana baju teh nya? Ah, ieu baju ya. Tah. Wah, gagah ya bajuna ya. Baju Karang Taruna Desa Ciawitali. Keren ya make baju kos kieu ya. Haha. Wah, ka balai desa ah. Aduh. Naon ya? Ah, surat. Surat naon ya? Surat pemberitahuan. Pemberitahuan ya. Surat pemberitahuan kepada saudara Enti Sutisna besok akan diadakan musyawarah anggota Karang Taruna kepada Enti Sutisna agar menjadi pembawa acara dalam musyawarah. Waduh, iya gening. Jadi pembawa acara. Tanda tangan Ketua Karang Taruna Mela. Aduh. Jadi pembawa acara. Aduh, kumaha ya? Adena isukan. Ah, gampang meureun jadi pembawa acara mah. Ah, cetek gitu mah. Ulin ah. Wah. Geuning teh sasaha di balai teh. Beda isu kene sugan. Hah, lalajo ti pila ah. Wah. Yo. Keur aya acara naon ya di TV? Berita. Wah, berita di DPR ya. Oh. Wow, keur sawala ya. Musyawarah. Waduh, eta. Geuning anggotana kitu nya. Peserta sawalana geuning kitu nya. Alah geuning eta. Loba anu ieu geuning, loba anu interupsi. Waduh. Meureun ke isukan ge urang kieu meureunan nya. Wah, ai sugan teh. Sawala teh geus we paduka deung bae kitu meureunan. Coba ayeuna pan ari Karang Taruna kudu resmi. Wah, jigana isukan bakal kieu ye. Aduh. Jaba uing panan teu boga kabisana naon. Ieu dititah jadi ieu jadi pembawa acara dina sawala. Kumaha nya? Aduh, edan aing. Assalamualaikum. Wah, tah aing datang tah. Heh, Mang Ebod. Mang. Ke kamarana geuning ieu. Sarepi kieu nya Mang nya. Kumaha? Sarepi. Nya geuning. Anas ieu geus pake baju Karang Taruna, Mang. Ke. Oh, Kamarana paingan atuh tis, da ieu mah kareke jam 7. Entis meni rikat-rikat teuing atuh ka dieu jam 7. Panan anggota Karang Taruna mah kudu rikat. Biasa anyaran. Da non aparat desa ge da teu kitu-kitu teuing da dina aturan ge jam 8 ka desa teh. Pantesan. Berarti masih kena aya waktunya Mang nya. Nya puguh ieu teh Mang teh ka dieu teh. Tadi pedah non teh cenah non
aya ieu cenah aya pagawean cenah di bale mang kudu ieu aya nu teu apaleun cenah aparat desana. Kugu ieu teh Oh, ngahaja nya. ngahalaan ka dieu. Nya pan harita ge semet ieu mang cenah saurna teh tuh taman di payun cenah yang di jieun sasaungan juga taman Mang Ebod nu di ditu tuh di Mamang meureun di eta meureun mang Eta eta meureun eta nya, meureun atuh nya da. pakuwuna meureunna Da kamari ge cenah geus aya gerakan bebersih cenah di bale teh. Meureun atuh rek nya. dijieun eta mah. Nya syukur ari mang 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 mah. mang Hah? kumaha yeuh entis gagah teu jadi we alusnya bajuna yeuh Karang Taruna. nya Karang Taruna Ciawi Tali. nya tuh Mang, Mang. meni gagah gitu, Tis. nya alhamdulillah mang ayeuna kan ketua Karang Taruna tos gentos mang Gentosnya nya lain si ieu deui Alek. sana Alek Alek pan enak mah tos ngali ayeuna teh aya ieu anu ngali eta si Teh Mela nu orang Cidahu teh pan ayeuna tos jantan orang Ciawi Tali ayeuna teh Muhun ieu nya naon teh? Teh Mela Muhun eta Muhun. guru anyar di desa urang cenah. muhun Hayang guru enggal babakti cenah di Ciawi Tali eta muhun teh. tah kan keur hari bulan kamari mah ten aya pemilihan ketua Karang Taruna Heeh. si Teh Mela teh kapilih gitu pan pedah emang non sae lah anjeunna mah kahiji pan anjeunna guru mang Muhunnya. jadi nya wajar we kapilih Oh emang teu aya aturan ieu nya gitu pendatang teu bisa miluan Karang Taruna di dieu nya. tiasa mang tiasa pan ayeuna mah domisilina tos di dieu ayeuna mah Tos ngalih ka dieu nya. tos gitu nya betah alhamdulillah cenah benernya. di Cidahu ge Nuhun. da anjeunna teh pan emang aktif terus Nuhun. ayeuna kan ngalih ka Ciawi Tali jadi Teh Mela teh pas harita nyalonkeun teh nya wajar we kapilih da kulantaran emang sae mang Janten Keur mah guru tos opan jadi orang dieu nya nya eta teh. alhamdulillah tos jadi orang Syukur dieu atuh ari kitu mah urang boga ieu boga non teh jalma anu pinter di dieu. alhamdulillah mang Nya eta mah da bisa sagala bisa eta mah najan awewe ge panjang lengkahna Nya. eta mah. heeh Heeh. Naon eta Tis? Mamang Eta naon nu dicepeng? oh iya mang abdi teh tadi enjing meureunnan aya nu ngintunkeun surat Nuhun. ka rompok meureun entisna meureun keur dilebet eta padu tunda bae di handapeun panto surat ieu undangan Karang Taruna Undangan naon nya? undangan ieu mang cenah enjing teh entis teh kedah jadi pembawa acara mang Pembawa acara dina naon? dina ieu naon sih teh sawala deui lah kitu mang Oh, Sawala Karang Taruna. Meureun iya meureun panumbu catur Muhun, meureun nya. jadi panumbu caturna mang Oh, eta. aduh Hebat jabak euy, ieu entis. mang tuh Hah? tinggal itu di TV ge panan tadi entis ningali aya sugan teh sawala teh nya padu kitu-kitu bae biasa we jiga di non di saung emang panan barudak ge sok sawala biasa we bari ngopi nu karitu geuning ari lebat Karang Taruna mah kudu emang bener-bener aya nya mang nya strukturna nu karituna teh kudu tertata teh nya mang nya Atuh muhun kudu tertata ari nu ngaranna Karang Taruna teh yang di desa mah ye keur diajar organisasi pamudana nya teh. bener-bener mang Itu jadi kudu bisa segala Karang Taruna mah kudu bisa persuratan, kudu bisa segala. Jadi yang penerus eta teh di desa Karang Taruna teh. nya pan mang ge apal sorangan entis tadi nama semet gagayaan we jadi Karang Taruna teh efek teh beuki ka dieu nya gayana mah meunang sih ngan ieu elmuna can meunang mang can naon geus dititah jadi panumbu catur kieu mang Iya, coba isukan deh mang aduh aing mah atuh justru eta pan entis teh ke diajar ti dinya, diajar tina pangalaman. Suepan baheula ge entis pernah nyarios pan hayang jadi kuwu cenah. nya sih da cita-citana kitu Oh, piraku tah, teu babak sugan teh ka kalemah cai mamang Nah, sugan bae kasampean ayeuna entis diajar jadi panumbu catur engke kadituna bisa kitu ngalatih deui jadi Muhun panumbu sih, Mang. catur gitu. ngan abdina teh kanggo enjing ieu mang Heeh. supados teu balueung mang pan kapungkur ge pernah jadi anggota Karang Taruna sanes Pernah atuh damang ge pernah ngora. nya kumaha sih mang ari panumbu catur teh saresna
Ieu kan masih kena aya waktos ieu, can lebet ieu. Kan Mm. tabu 8 ieu masih kena tabu 7. Nuhun. Kumaha cuang bari ngopi mang tuh di ditu tuh di warung tuh. Ayo atuh lah. Da meureun ieu ge nu darongkap teh ti desa teh meureun lami keneh meureunnya. Mohon. Heeh, geus teu naon lah damang mah ngahaja ririkatan teh hoyong ningalian pedah jauh ka balai desa pan emang mah. Oh nya tuh. Beuh mang yuk urang ka ditu tuh. Mangga Di atuh warung. ayo. Urang ngopi heula di ditu. Bu, kopi bu, 2. Nu hiji tong diocek. Tah. Tah mang, ya. Dong kopi-kopina ya. Terehnya. Nu nyonya kopi ya. Ngopi lah mang. Sigana geus menang nyadiakeun nya. Eta Ngopi isuk-isuk mah indah mang. Gitu. Mending ngopi bita batur. Tah tuh mang sok anu mang tah. Dia atuh ah mangge ngopi heula. Hayang nurutan Nya atuh ngopi nyuruput heula. nasi gak entis bisa moal nya. Meh indah. Aduh. Kade mang, kade. Atuh kade Aduh. mang. Panas geuningnya. Atuh nya eta mah kopina panas keneh mang. Oh, Mantep momot ditiupan kalah heula. ieu aduh. Mang. Kumaha ulah ieu di koro gatel aduh. Atuh kade. Coba isuk keneh nyong. Hayang nurutan entis tuh da ieu teh lah. Mang Atuh kuat ditiupan kagatel ti heula. koro. Mang. Kumaha sok. Ya mang anu tadi pan serioskeun mang. Mm. Pan mang teh pan pernah meureun jadi ketua Karang Taruna sanes jadi ketua Karang Taruna nya kapungut teh ya. Mohon. Ari ieu teh mang pan isukan nih mang entis pan jadi panumbu catur ye ditugaskeun ku Bu Guru Mela teh ku teh Mela teh nya Mohon. panumbu catur teh maksudna teh padu ayo ayeuna ngariung rapat geus padu kitu balik Atuh nya henteu. Kumaha teh, Mang? Entis nya eta teh ya tadi. Entis pan baru cenah tadi ningali na TV nya nyata teh. Tah. mantak kieu mang euy ai sugan entis teh padu ngariung bae jiga di saung emang teh pan barudak biasa sok ngariung pan eta ge sawala sanes ngariung Mun padu eta kitu oge bae nya sam Aya efek teh nya tadi teh mang yo di TV teh pan aya berita Mun siaran langsung deh coba keur ngarapatkeun naon eta teh tadi teh nya omnibus law tah naon eta teh undang-undang teh eta mang tadi seueur interupsi ya Nya. aduh meureun isukan ge kitu meureun nya nya moal beda jauh tis. Sarua bae da keur zaman emang ge kitu ari nu ngaranna sawala keur nangtukeun jalanna organisasi nya pasti serius. Sangkan naon? Sangkan meunangkeun hasil anu enakeun keur jalan engke kahareupna organisasi nangtukeun jalan organisasi kahareupna eta teh. terus ari panumbu catur teh kumaha sih mang maksudna pan ai numutkeun abdi mah panumbu catur teh tukang ngariungkeun jalma geus we semet kitu we ai panumbu catur teh naon sih Ari nu ngaranna panumbu catur teh tis nuhun anu mingpin jalana sawala atawa lamun ceuk dina bahasa Indonesia mah cenah pimpinan sidang. Panumbu catur teh nya tadi ge aya dina TV tah dina sidang Ayanya. paripurna DPR pasti aya nu ngaranna pimpinan sidang. mohon Tah dina sarua eta ge non panumbu catur teh eta keneh. oh berarti Gitu. entis anjing teh jadi pimpinan sidangnya Di mangnya pimpinan sidang wah gitu. kudu iya kudu apal ya Nya jadi kan teh padu ngariungkeun bae henteu ari nu ngaranna panumbu catur teh kahiji tugasna nya mimpin sidang nuhun nya kumaha carana sangkan sidang ieu berjalan lancar nya cenah ieu nama. Jadi sanajan ke aya anu paotot-otot atawa aya nu sampai nepikeun ka naon papuket jeung sagala rupa entis ulah kaget engke sabab masing-masing boga jalan pikiran, boga solusi, boga ide jeung sagala rupa nya kudu diakurkeun jeung nu sejena. Matak
tah didinya peran entis kumaha carana sangkan sidang ieu teh jalana lancar sanajan aya riributan jeung sagala rupa tapi entis kudu bisa ngondisikeun eta teh Nya. gitu. Terus eta teh bakal entis bae emang anu bakal jadi di payun teh kitu jadi mimpin sidang teh. Anu dipayun Mohon. henteu tis jadi engke teh nu dipayun teh aya entis Mohon. nya eta panumbu catur Mohon. tang engke teh entis teh di aping nya ku Mohon. girang serat Oke teh meureunnan engke bakal aya deui nya Mang nya. aya eta Sugan teh ge da kudu sarua sorangan meureun bae. ge aya undangan Mohon. teuing ka saha nya girang serat Nya. girang serat mah tugasna teh pancena teh keur nulisan sagala rupa anu diputuskeun atawa aya permasalahan naon bae dina sawala Mohon. eta tugasna girang serat pokona nulisan anu salah redaksi atawa Nya. sagala rupa lah engke Mohon. hasil sidang atawa hasil sawala teh engke dibacakeun ku anjeunna gitu hasil putusan sawala Nya. Eta. Berarti Terus anu nulisan ieu meureunnan nya anu tadi ditipikeun notulen teh naon eta? eta tukang nyerat lah tukang gitu nyeratnya girang seratnya namanya girang teh, Mang. serat terus aya deui naonnya eta teh si pangjejer tah Mohon. ari pangjejer mah nyaeta anu nepikeun nya anu nepikeun ka pamilon pedaran misalkan entis ya Mohon. kan teuing darek ngabahas naon da didinya na teu ngajelaskeun ngebahas naon eta didinya Iya Mang biasa sawala rutinan. sawala rutinan Mohon. nah aya eta mah Kanggo ieu kanggo program kerja meureun pan biasa aya kadang-kadang sok aya program kerja. mohon eta mah nya moal berat teuing lah nu kitu mah nya sawala nu kitu mah anu rada berat mah biasana dina sawala ADART anggaran dasar jeung anggaran rumah tangga didinya nya kapungkur tah Mang. Kapungkur pas pemilihan tah. tah eta biasana didinya Aya entis mah harita pemilihan teh padu sare bae di tukang da lila geuning sawala teh. Efek teh ayeuna pas dipilih pisan jadi panumbu catur pan teu nyahona naon antukna teh. atuh nyahona sahare we nya entis mah gitu. Jadi Kumaha tah? engke teh pan aya nu medarkeun tah didinya. Mohon. Misalkan poin-poinna teh tah ku si pangjejer eta. Hmm. Nah, engke ku entis karek diajukeun. Nya. Nah, sangalian ti pangjejer aya oge pamilon, Pesertanya Mang nya. peserta yang moal aya gempungan lamun eueuh pamilonna Nya mah atuh piraku we gitu. padu tiluan bae mah. Nah, eta tiluan bae mah ngobrol meureun ngopi nya. Gitu, tis. Jadi aya panumbu catur, ketentis meureun nya aya girang serat jeung aya pangjejer. Tah, terus dieuyeban ku pamilon. Gitu. Eta teh. Jadi terus sawala oge aya sababaraha rupa tis. Aya sabaraha rupanya? Aya sababaraha rupa sawala di dieu. Aya nu disebut seminar. Nya di dieu teh. Terus aya nu disebut maksudna panumbu catur teh sanes dina sawala hungkul gitu maksudna mah. Nya. Jadi engke entis mah ieu mah kan sawala ieu nya dina sawala gitu. Istilahna tah panumbu catur teh bisa aya dina seminar. Lamun ceuk naonnya bahasa dengan nama moderator. Moderator eta nu ngondisikeun jalana acara eta gitu. Si panumbu catur teh engke aya dina seminar, terus aya dina simposium. Biasana panumbu catur teh. Terus aya dina saresehan. Kan entis oge kapungkur kungsi ngiring saresehannya. Kungsi mah. Panjang ieu naon teh jeung lembur ieu Forum Karang Taruna. Mohon tak keur awal-awal di desa-desa teh kan sareng gitu teh. Pan entis teh hoyong lebet Karang Taruna teh pedah
Gitu, Nya ada peda resep we. ameng. Nya gaya Gitu, we, peda gaya. pake ye pake non baju seragam ki ye. Heeh. Me alus be katinggalin efek teh Gitu. lieur mang angger ah. Terus aya deui workshop. Workshopnya mangnya. Biasana ta workshop sok aya panumbu catur di pelatihan-pelatihannya dinya. mangnya. Pelatihan. Pasti ayahnya eta teh anu ngaturna nya. Nuhun. Hmm. Terus aya deui dina muktamar. Oh, Nah, muktamar. dina muktamar sok Oh. aya anu panumbu catur sarua tukang ngatur jalanna acara. Nuhun, Terus nuhun. sok aya deui panumbu catur teh dina konferensi. Konferensi nya mangnya. Oh, nya sok konferensi. di TV sok aya tak Tah, konferensi. Ieu pan- teh naon anu ayeuna kan keur usum covid teh. Nah, Kan sok aya naon eta teh? konferensi. Konferensi pers meureun nya. Anu Nya kitu. siga kitulah. Kan aya heula ieu naon anu pembawa acarana heula. heula. Eta teh disebutna panumbu catur keneh gitu. Hmm. Terus aya deui nya eta teh ya dina sawala. Nya Nuhun. dina sawala mah geus puguh pan. Nya anu Terus bakal aya deui dilakonan ieu enjing ieu. terus aya deui dina eta kan sawala resmi aya deui sawala kelompok. Tah, Nuhun. anu di saung mah Nuhun. kalebetna teh sawala kelompok eta mah. Oh, Jadi gitu. nya sanajan memang teu di moderatoran ge Nya. bisa gitu. Nya. Ari ieu mah kan Karang Taruna mah emang organisasi resmi nya mangnya. Nah, eta jadi Mantap, keur kudu- diajar Kudu aya nya. keur diajar naon ngaranna teh ngatur hiji organisasi Mohon. gitu. Jadi nya eta entis kudu apal naon pancen panumbu catur teh naon Gitu. gitu. Kahiji ngatur jalana acara, Mohon. kadua ngondisikeun sagala rupana. Nya. Ngondisikeun lamun aya nu ribut, lamun aya nu misalkan kurang satuju. Nya. Nah, engke teh entis teh bakal nyang Eta- hareupan Mohon eta ge di tipitan tepikeun aya nu naon eta teh istilahna teh walk out cenah. tah bakal aya nu Tepikeun kitu ka misalkan kitunya. Aduh, nepikeun ka saking ku non teu sapanuju teu meureunna nya. sapanuju gitu. Daripada urang ayeuna dipenta tanggung jawabna mending keneh geus kaluar tina sidang sangkan sanajan keputusan eta jadi urang mah teu milu mutuskeun. Kadang kan sok aya nu kitu. Berat oge nya cenah mangnya. embung kabawa dosa cenah mun ieu mah embung kabawa ngahianatan rakyat atawa jeung segala rupa lah gitu eta mah. Nya sing horeng non pancen jadi panumbu catur teh emangnya berat emangnya. Lumayan beratis. Jadi engke entis bakal loba diajar. Dalamun teu ayeuna kiraha deui entis diajar. Mang wah Gitu. jakal mang harita keur non keur pemilihan ketua pan aya heula pan sidang-sidang kitu teh entis naik kelas sare we ayeuna aya pas dibere amanatnya ketua Karang Taruna nu anyar titah jadi panumbu catur kalau teu nyaho baluweung. Oh, tah tuh sigana tuh. Oh, Aya itu tuh aya nu Pak dongkap Uwu tuh. tuh tos Tah, dongkap tuh. Sigana meureun rek nyieun saung meureunnya tis. Nya meureunan. Ya mudah-mudahan lah da emang mah bunga mirang desa rek aya kitu teh sabab naon bakal aya tempat keur ngariung gitu da emang ge ngahajakeun nyieun saung di rompok teh sangkan eta ameh aya barudak nu resep ngarariung gitu buh maraca buh naon. Masyarakat ayeuna mah bihung teuing nya non amengan ka balai desa kitu meureunan pajarkeun mah gedung ieu teh ngan saukur ke non ke pamerintahan bae pan padahal mah henteu nya gitu matak dijieun saung meureun dijieun zona anu bebasna meureun keur urang lembur gitu atawa pedah barudak kan ayeuna teu sarakola nya tis gitu. Jadi da kumaha meureunnya ayeuna budak disakolakeun sakolana ge da sieun tanggung jawab bising budakna beunang ku Covid gitu. Nya sih mang. Ayeuna mah nya ngarariung di lembur mah meureun mudah-mudahan teu pacampur jeung nu ti luar mah meureun moal gitu. Da ieu ge mang cenah mah kita bakal ngabahas deui tentang non pembagian masker sing segala macam sih mang Karang Taruna teh. Alhamdulillah mang dipimpin ku tadi teh ketua Karang Taruna Bu Mela. Mohon Bu Mela mah sae enak mah ngan kitu mang. Lieur enak mah seueur kagiatan. Nya keunteuna naon justru pembelajaran teh di dinya gitu diajar organisasi teh lebah dinya nah gitu. Keun lah geus tuh pakuna ge da geus lebat sigana teh. Entis kumaha
Entis mah ngantosan bae di dieu mang bari ieu Heeh. bari milarian inspirasi. Inspirasi. Bari ngopi. Oh nyai pan Atuh. jaba isukan panan mang. Heeh. Sawalana berarti kudu ayeuna ieu. Heeh tuh. Tatahar teh ieu siap-siap duh ngerahkeun jabang geus pake seragam panan. Piraku Heeh, atuh. we teu bisa Eta acan mah. keun kopi mah ku mang ke dibayarannya. Keun teu Teu sawios, Mang. Teu sawios Nya keun. tuh mang ieu sarang Eh. sarang rotina hiji nya mangnya Nuhun, terus nuhun. mie meureunna. Tinggal Terus ngitung eta aja itu kasih ibu. supro. Mohon. Bu, Bios ya bios. mah itu naon atuh udah biasa ge kitu Wah. maneh teh lah. Wah, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Gitu. Ya mang ya abdi nyandak ieu nya. Bu, Oh. ya abdi nyandak roti. Terus mie Enggeus- Bu, ngana Geus mie Bu. engke ngitungna dan tis Hah? makan ek di dieu. Oh, nya. Tangke lamun entis tos Mun. beres di Mun. dieuna sok karek ngitung kasih ibu. Oh, nya tuh nya mang Nya, nya. gitu. Engke mang ka ditu heula Mun. nya. Ieu Bu, mang, Mang. ieu Mie lah, mie, ka ditu mie. heula. Mang mie lah. Henteu mang Oh, tadi iya. tuh sarapan Wah, ya gitu. roti ya. Hmm. Bang, bang emang ya. Geus lah. Oh, Mang ka pakueuh heula nya. Memang. Sok kawareg entisna. Mohon. Ya. Aduh, kopi mana kopi? Aduh. Kak. Wah, roti melagi eng mah, euy. Wah. Aduh. Meureun isukan teh bakal jadi iya bakal jadi tantangan kanggo entis ya, tapi entis moal nyerah lah pokokna mah. Kumacarana entis bisa jadi anggota Karang Taruna anu ngabanggakeun desa. Oh. Bu, ya jeung kopi Bu, kade Bu. Nambih deui mina, mie tong dindogan. Haha. Wah, ayeuna mah mending mameh lah. Dulur-dulur urang diajar teu di sakola ge urang tetep diajar keur kabutuhan urang sorangan sangkan hirup